harta mayit atanapi tirkah mayit can dibagikeun saenggeus pupus. Sok bilih sinerang bisi nincak kana bab munasakhah, kana bab persalinan engke bisi riweuh deui. Matakan ieu bab munasakhah mah bab rada riweuh kitu nya, rada susah sehingga kedah ayeuna disalin. Contoh ayeuna babul munasakhah. Ieu bab erek mertelakeun munasakhah persalinan. Namun cek dina ayeuna kitab rohbiyah, ayyamuta insanun palam tuksam tirkatuhu hatta yamuta min warasatihi. Ayyamuta insanun saha wae jalmana erek saha wae jelmana palam tuksam tirkatuhu henteu kari-kari encan dibagikeun tirkah mayitna. Jalma maot saha wae nu maotna, saha wae anu pupusna, rek bapakna rek inungna, palam tuksam tirkatuhu kari-kari encan dibagikeun warisna atanapi tirkahna, hak-hak warisna samodel ayeuna urang kali ngabogaan 2, 3, 4, 5 jeung sajabana eta harta waris can dibagikeun hatta yamuta min warasatihi sahingga ahli waris anu kabagian sejen ieu teh kaburu kabujeng maot manten. Tah jadi we nincak eta teh lamun rek dibagikeun nincak kana bab munasakhah. Nincak kana bab munasakhah. Dina nisbat bab munasakhah ieu teh meunang 3. Kahiji aya nisbat muwafaqah, kaduana bisa nisbat mumasalah, nu katiruna bisa nisbat mubayanah. Anapun nisbat mudakhalah mah ieu mah henteu ka aoskeun atanapi teu termasuk. Cing urang contohan